Aduh, lapetin. Lapo-lapo enak orang tekil deh ngaronda nyamun. Tiris deh ya. Tiris. Sisi ingetnya. Rangga lu di ditu nih. Oh aduh, di ditu. Anu semuk, tapi anaknya dua, Lin. Ayo atuh dah. Ayo naon sisi. Suangkat ke karangda atunya. Orang teh ieu ronda teh ieu dingamankeun warga. Hanya orang nu arek ka imah rangga teu sopan, Bro. Nya padahal mah teu ronda ge aman ieu. Jamak mah teu nyaho pan kamari ge ning keur mangsa hayam lalungit tah pada urang teu raronda eta teh. Nya lok sahanya nyolong Tah eta mun uing nyaho nu nyolong hayamna pasti kurang si tewa. Lin da uing mah teu nyaho. Tapi nya Ya mesti nyaho mah kurang tewak, Lin. Poha lamun nyaho mah ku urang ditangkap naik pangkat meureun Lin jadi hansip. Tapi heueuh nya mun urang jadi hansip mah buah-buah digaji, Lin. Sok amun dina nu hajat, Lin, urang kan nu hajat menang rokok. Alah, ieu kumaha ieu beraksi naik di mana ieu? Merenya mun nyaho mah geus di tadi merenya. Ulah camogog dinu bae-bae geura. Aing mah Pan keur mikir ya, keur mikir. ieu sasarana naon ieu nu laku ayeuna. Oh nya. Be bae lah, meureun mahal. Atuh kira-kira lah embek mah mal kawalahan kurang mah budak deuleu awak sade naon. Ayo embek mah gede. Teuing hese mawana. Ya itu mbege paling hayam lah. Geus mentok eta kata-kata mentok hayam. Hayam. Bosan hayam euy. Si nyolong-nyolong bosan atuh nyolong mah nyolong bae atuh. Di bosan segala jadi dihakan. Tapi nya penting mah jadi duit. Lagu siapa? Atuh biasa bae atuh nya. Kami temuan mantan dapur. Tangis jam 10 kurang ayo lah geus mangkat ayo. Sok yang seputing dinu mokot nanaonan. Aduh, jangan ya. Ngaronda euy. Kumaha? Tulis nyolongnya. Ini teh samper teh itu mata udud ay. Udud. Oh, can udud leuwih sia. Can aing garing we. Ayo atuh. Sampai tinggal di mak mati. Woi, Mang. Ngaronda di, Mang. Naon di, Ngaronda, Mang. Kami mah tambah kesel be. Di. Ya, kieu nya, Mang. Isar. Iya. Ya aing nagongnya kieu. Yo, Mang. Orang yang cerita. Tadi orang di jalan, nilai mobil jeung motor teh tabrakan ya ke yo. Ya mobil, ya motor. Itu teh dia, itu kan pertigaannya. Terus yo itu ke nabrak ta. Geus nabrak teh jamana keluar Lin, keluar. Nah situ duduk jamana. Gitu Mang tadi teh. Ngomong sama yang udud. Perkara tabrakan segala. Akhirnya kan tambah era ai. Yung gua malah nyokot mah. Lo udah sebatang be tukeran rek tah. Rek aing. Arek aran di maneh geus penting. Biasa kami mah, Mang. Non tukang ulin ti peuting. Masuk ulin ti peuting teh. Serangda ser kumaha jajal. Aturan dah makajeun tahun enak nya. Kahadenya kayak di PC aya anu curigakan
ngejanya ulah poho. Nya siap. Kemenainan naon di jalan. Kuat begitu ke kami nya. Bukan deh kami diangkat jadi hansip. Jadi sok kayak kejadian naon, Mang? Pugu hayam lalu gitu baik. Leungit mah ku anjing meureun di dodowot. Keur pindah tangkal di gegel apa kumaha. Bisi balan dicolongnya, Jep. Wah, maknya anjing bisa asup kena kandang. Mesti eta mah maling lah. Ih, buru-buru asup kena kandang hayam. Ini mah anjing asup ke kamar ge aya. Kumaha di? Anjing asup ka kamar situ kumaha? Atuh nginguna di imah anjingna. Anu ulah sing keluar bisi belok nya ke kamar. Kumaha di? Nya. Pinter geuning sia. Atuh pan aing garek nyalonkeun hansip bisi bae kapilih kadua anjing si Jepri nya. Sia arek jadi saingan urang. Aing jadi hansip musdila nungguan. Aing gak poting jeung si emun tah ronda di dieu jajal. Ih, si kan di bae, ngelayak jadi hansip mah. Ari sia ronda naon goblok? Diuk cicing di iman teu lolompangan keliling. Yo kami yo keliling. Bisa bae ya rangda. Bocil boki rangda. Jangan salah, Mang. Rangda teh boga pengalaman. Aing nu kolot yang gadis, yang rangda. Atuh ari gadis rasa janda si kumaha? Kajeun kana jandana sakalian, boga anak 3 kajeun. Nya. Arek lanjut keliling deui bisi aya nu nyolong ayam deui, masalahna gitu nih. Setuju. Kayaknya dia duanya. Tenang bae di dieu mah nya. Aman cewek kiri. Mana nah? Karek nyolong ayam itu na aing ngaronda. Jadi tenang we kudu ngaronda semoga di dia cicing lain keliling. Semoga cicingan udud. Urang mah itu ngaronda tapi nyolong ongkonya. Bener. Itu situ cicing gitu mah. Mah yang udud deui euy. Ini tadinya ududnya nya. Ini. Aing mah beak. Biasakan ieu mah bawa. Iya mah. Jelas gabut ieu mah, raunda ududan min. Aing mah. Ya balong ya. Anjir nya, dirangkung usupnya. Kudu teh malah usup, mun mau usup mah gampang. Udah tebel deh. Ulah. Kali ge lauk naon di dieu sih mendol meureun tuh. Ya Allah. Sudah rangkal euy. Podol be jenuk tuh. Maratak tuh. Podol ungkul tuh podol gede tuh. Erek. Akan aja buyur mabak iya tuh hingga sipri guys bilangnya samingguan karena beak mereka ngesah beak malah ngomongin podol siapa ayo mun ini kalah nundutan oi udutnya kalah dicolong eta dicama kalah ngolonya ka dieu udut sakit kituna dicolong deui. Tunggu ayeuna udud. Ini teh kandang tah. Kandang? Linci we. Sikat deh. Disikat apa dicokot? Sama belagu disikat dan dicokot taruh apa we? Atau beda disikat mah disikat, Bro. Sikat. Anu geunahna di badong dicolong desakan katanya mau sambung aduh itu sudah dia tontonnya cahila jadi tontonnya cahila nggak gandeng ya baturan luhurmu nggak gandeng itu siapa nyamburkan ya emang di pantangan gemuk jangan kemarin jadi digemboknya
Aing mah bisaan aing mah. Nah, Kumaha tuh nya? mana tuh orang mah? Mah bawa di kandang. Dibawa kanan mah di hari paling ngaronda. Kurang liwat pan kalandeng. Aduh, aku ngomong deh, ladang meuli gitu. Mun itu nanya, di saha timang ieu, timang tuh. Saha lah, ngarang lah. Timang ieu we gitu. Aku teh ieu orang nanya mau anu zaman nanya pun mana apa lu ngajak kunci buku kunci orang di colong jama Ya kan itu tukang ronda itu kan rada bolohonya. Kayak mah ya gitu. Orang ngomong, "Ya anu tisa timang Udin" gitu. ya iya nya Mah kan orang teh jalankeun hansip mah nya urang kudu nyolong anyahoan nyolong kumaha deui ya tuh, da urang malin urang ieu. Urang kampung sabelah. Sebelah. Nya ih tapi ketang terus orang sih ngomong tadi ngaronang jauh-jauhnya Belegug itu lin teu nanyakeun. belegug itu Bolok cek aing ngomong bieu ti saha ti Mang Udin gitu. kumaha ieu na Bawa lah jeung kendangna. Paten coy. Guru gembok paku. Bukan di elasnya. Sekalian di elasnya. oke Aing mah gagalnya ieu sia-sianya tuh. tutup Aing mah. Aing mah. Mah kisi. Sia-sia aku berjuang atuh ieu mah. ayo Jangan benu lain lah no. atuh naon Ada ayeun. Depan jenuknya mah kabelah ditu. Lin. Bisa bae aya naon di ditu. Rek ka ditu. Heula kagok rek jam beraha. Bisa 10 leuwih karage. Tahun kan beuki penting beuki sepi enak. masalahna kieu Masalahna kumaha? ya kan kieu beuki penting beuki sapilin tah rak kadang hayam digembokan kabeh kumaha capek-capek atuh Wow, paling digembok ku naon? kumaha nya Iya sih heuh kandangna tina beus itu kan tina paling tina awi apa naon? Congkel. nya aya tuh Ayo lah loba pikir lah. Gaskeun. Ya. Salah. Milik anu ieu ronda. Bener henteu nu ronda teh. Ronda-ronda narunutan atuh. Kan kieu mang ye nunutan kumaha kudu sakitu-kitu nak dicolong. Ting karunya teuing. Terus kumaha eta ning kalah kopi eueuh ning nya. Eueuh nya. Ronda ge kapaksa nya wong tadi saya udud lin. Ampun ayeuna udud dah. Kumaha ieu teh arek merek kopi deh. Oh teh lah. Kopi teh ih. Tunu ye, teh tari can ngopi kudu ronda. Yeuh, boro-boro jeung mere aing can gajihan di desa jadi RT. Nyolin. Teu nyaho ieu. Nya deui nyaho, RT gajahna iraha sok bebeja kawin. Henteu. Teh ilok urang ieu lamun nyalon hansip kapake nya. Oh, maneh teh yang jadi hansip. Gampang jadi hansip mah. Yeuh nya. Maneh teh duaan kawin mere we. Kajeun lah. 5 juta ge kajeun. Kayak maneh dijamin jadi hansip. RT mah sok kitu. Hanya sok gaji hansip sabaraha? Hanya aing kudu mere 5 juta. Gaji hansip penting gua ge teh nepi 5 juta teh. Yeuh, maneh kan duaan ya. 5 juta. Berarti 2,5 juta ewang. Tah maneh teh lamun jadi hansipnya kira-kira aya 10 tahun lah. Bisa kapulangan eta 5 juta eta kuduaan. 10 tahun. Wah atuh
kak buat teh. Oh, atuh sing kira-kira teh ulah kitu-kitu teuing maka buah teh. Aja demi cita-cita hayang jadi hansip. Yeuh, jadi hansip kan ulah ngandap hayang berduit kan. Kan kudu ngajagaan warga. Cita-citana hayang ngajagaan warga hungkulin. Yo, teh. Can nama cita-cita uing eta hayang jadi jelema beunghar teh. Tapi ia berhubung uing hayang jadi hansipnya. Bisi beti na hansip eta uing jadi jelema beunghar teh. Jadi hansip mantap beunghar, Bro. Bukan be bro. Jadi hansip eta sok. Aya donatur ujug-ujug jajan mere 100 juta. Pada ulang nembak maling, din bisa bae, Bro. Tapi heunya Tah, heulit aya kesempatan mana bisa menang 100 juta tina hansip jajal. Buat atuh kadekeun 5 juta. Teh. Bro, bisa mere 5 juta ayeuna. Tah udud ge deuleu eueuh, kami teh udud ieu. atuh singkat karunya teh lain mah mere ngalah nyekek. Aing mah teu nyekek. Aing kadar ge mental 5 juta. Jadi aing leungeun aing pan cita tadi ge di dieu teu nyekek ieu. Si ngarti batu tai. Ih. Maksudnya kek eta huta boro-boro sih erek mere 5 juta. Udud ge eueuh tarana nyekek. Ngomong dia tuh aing geus teu boga mah. Kere aing deui pineuh nya. Aing mah pineuh sok teh ngarondanya. Ujung RT teu ngarti ka uing. Ini bro, datang RT dan ada ngerubah ieu aya kopi juga aya udud jenukin. Lah kieu mah atuh harara keneh tunduh-tunduh keneh. Guat ya geus di dieu. Lah kuda ai ieu ka iman nya. Da ini he. Ieu di dieu sih ai mah. Ieu kieu. Ai mah. Lah ya aya ban yeuh. Oh adik. Dijalian gimana? Lok ya ban kieu ayunya. 5.000 perak ke dieu. Moal ieu masih rada kandel nya. Masih rada kandel. Kelihatannya. Nah, aya masih aya motif beta. Itu itu siga banjero teuing. Eta betulin. Tapi ya bulu. Iya, ini pasti ini sebarang lah. Ini pasti kedok kayu. Iya kan bantah. Dua ini mah. Terus bongek deh. Mah ayo. Bawa ya dia daripada luput menang naon. Itu lah kan tadi jam tadinya. Dia nak kantong naon mah deh. Hah? Oh, roncok. Masih ayo bawa bela. Gimana? Pada dia kok cuma naon. Ngaronda. Fiction ya. Keluarkeun bae lah bisi we. Gua baru geus puting tanggal jam 11. Euy, aing yang ngopi. Kan bisa ngopi. Pan ieu pacelek payu. Atuh jajal bae kana sok macul sok ka sawah. Nya Aja bae. Yuk. Wah, syadui, rokok ini. Wah, rokok. Tadi kan dikon. Siang wudhu tadi aing mah boro-boro. Aingnya ketipu tadi. Terus udut uing kan dikeun beak. Itu tadi dia dari sabatang. Perasaan sabungkusna. Ayo teman. Oh gratis mah. Itu tadi Manggil. Coba juga ban. Segala yang cocok dengan motor fiction dia.
Sok misi minat ya. Misi minat. Ban naon deh? Ban fiction. Heeh, jeung pigeon. Ban sakenal di endi dinya. Lah, mau masuk salah dulu lah. Mau mungkin grasok dia cakalela di sini minat. Ya, Mang. Banyak nawarkan patul yuk. Nya kajen apa yuk 20.000 lah. Yuk gagangna kudu diganti pada yuk geus oblag. Di nasinya 25.000 kajen bersina unggul. Tah eta ge pacul asa pernah neuleuing. Pacul sia bro pernah neuleun teh eta. Heueuh nya. Di nya. Oh eta mah asa sok dipake ngedukan tai asa nama euy. Ah, pacul mah geus kajen lah. Ya nu pentingnya yo ban nya yo. Tah merek nagen Corsa. Yo alus yo. Asli ku Corsa kan. Bisi minat yo kan dulu kena halus Mang. Yakin Mang, diskon Mang yo 65.000 lah. Bisa sih nawarkan murah. Oh Mang gua yo mumpung keur murah yo. Padahal kan ya mah nonya setengah pakai kan kajeule ieu gitunya. Ya mumpung keur murah daripada meuli ka nu jualan ban gitu kan sok marahal gitu kan. Ya kurang ya mumpung diskon yuk. Heuh, beli moal eta bertele-tele arek moal gitu bisa berubah pikiran aing ke G150 eta. Lah asa kenal ya ban. Gini bro. Eta mah asa di tukangan imah maneh Lin. Wah kan jenuk boga ban kieu mah teu manghungkul. Geus manggat lah ye. Mumpung diskon. Pan jenuk Mang kieu nu boga ban kieu mah manya nu manghungkul. Nya. Nyok mah leuweun dewek nya. Jadi imah Mang nu bendi. Mama imah uin mah tukang imana aya kadang kelincian. Aduh. Jangan kepribadi kecul. Hah? Gimana kita tangkap basah di mau euy. Can itu kan can hangkeh itu. Iya. Wah, sia. Jangan-jangan sia nyolong nu aingnya. Wah, iya bro, si gada nosok nyolong teh. Oh gitu Mang. Nyangitnya kurang lanjut rondanya. Ya pacul aja jeung Mang bae sakalian. Pacul jeung mana jeung Mang bae nya. Sok. Nya ieu. Curiga kan eta budak nih bro. Atuh eta mah ban maneh jeung pacul maneh. Berarti itu malingnya. Atuh hayu muda. Ayo, siapa takut? Kan bantuinnya yuk. Oh, jadi pacul Bu Aisyah.